Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Haris Febriansyah di kelas 12 MIPA hiji. Di dia Abdi bakal ngajantenkeun biantara salaku upaya ngalaksanakan tugas bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur hayu sasarangan urang sadaya haturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kumargi dina ieu waktos urang sadaya dipasien kasehatan lahir sareng batin. Nu dipihormat Kepala Sekolah SMA Negeri Hiji Cibarusah, nu dipihormat Pak Padli, rerencangan anu ku simkuring dipikahormat. Dina ieu waktos simkuring bade nerangkeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa jaga tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapuyunna di kawitan ti ayeuna. Dina salah sahiji hadis diterangkeun ana dofatu minal iman. Nu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Hadis eta urang tangtu ngartos maksud sareng tujuanna nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero haterang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersihan suci tina sagala kotor bohadas alit atau badas agam menyebabkan urang teu suci. Bersih eta sadaya teh didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mika cinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Kabersihan teh awa marupi macemna. Nyata aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tak urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allahumma amin. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasayan urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Rencangan sadaya anu dipehormat cakap situ sakitu simkuring nyanggakeun pihatur pamungkas pisanggem bilih aya basa anu kirang entep saeureurna atanapi kecap anu kirang merenah larapna mugi kersa ngahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.